Corona, aduh corona, penyakit asal ti Cina, nyebar ka Indonesia, ngariweuhkeun kabeh jalma. Sasalaman oge ulah, komo salat berjamaah, Jumatan oge di imah, sebab sieun gering parah. Eling-eling jalma-jalma, ulah sieun ku corona, maut mah geus ajalna ti Gusti Allah Ta'ala. Ari waspada mah kajeun, asal ulah leuleuwieun, komo nepi kaninggalkeun kana kawajiban anjeun. Corona, aduh corona, ayeuna jadi bencana, ngageugeurkeun alam dunya nepi ka umat Islamna. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pamugi urang diraksa tina panyakit corona, pamugi urang diraksa.